Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta puneliasia di disim kuring bade ngadongeng anu jejerna kuda. Kuda, zaman baheula, beduteun baheula, waktu sasatuan bade sakeneh ngomong carejema, di hiji leuweung aya hiji sato gede. Eta sato teh hayang nyaho kumaha rupana manusia jeung hayang nyaho kapinteranana. Tuluy eta sato teh kaluar ti leuweung, maksudna rek neangan manusia teh. Di jalan eta sato gede teh papanggih jeung jalma tiluan. Eta sato teh nanya, "Rek ka mana maraneh are di dieu?" "Kieu, bejana di dunya teh nu disebut manusia, pinter jeung rea akalna. Kaula hayang nyaho kumaha rupana manusia jeung hayang nyaho kapinteranana. Sugan andika nyaraho di mana ayana eta manusia teh?" "Puguh bae nyaho mah, ngan tepatna jauh ti dieu teu di ditu." "Maraneh bisa ngatur kaula teu? Sabab kaula hayang pisan papanggih jeung nu disebut manusia teh." "Bisa, ngan kaula teu kuat lempangna, da kacida jauhna." "Gampang, lamun maraneh teu kuat lempang mah, terempak peing di tonggon kaula, gede tanaga kaula mah." "Embung tumpak dina tonggon maneh tiluan mah, sira aya nu ragel mun ke maneh lumpat." "Kieu bae ayeuna mah, lantaran geus burit, sanajan diantar oge ku kaula tiluan, moal bisa nepi beurang keneh ka ditu, da kacida jauhna teh." "Kumaha lamun misalkan bae isuk-isuk, jeung kaula rek mikir-mikir, supaya bisa tumpak eta sato bareng tiluan." "Heug," ceuk eta sato teh. Tuluy sato gede balik ka leuweung, kitu deui jeung jalma nu tiluan barari ka lemburna. Sadatana ka lembur, jalma nu tiluan teh badami, kumaha akalna supaya bisa tumpak eta sato bareng tiluaneun. Ceuk nu saurang, "Urang nyieun padati leutik bae, kai loba. Keun banihna sina narik, urang tiluan nu terempakna." Tuluy jalma nu tiluan sapeupeutiing ngajieun padati leutik, kira-kira asup tiluaneun. Isukna isuk-isuk, sato gede teh geus papanggih jeung jalma nu tiluan, ceuk nu saurang, "Tah ieu padati tarik ku maneh, kaula tiluan nu terempakna. Kumaha narikna da kaula teu boga leungeun?" "Gampang, hulu maneh bae ditalian, talina dicekel ku kaula, bisi maneh lumpat tatarik teuing ku kaula bisa ditahan, jeung dada maneh ditalian kana ieu padati, supaya ieu padati katarik." Ceuk nu saurang teh. "Ari eta naon?" ceuk eta sato bade nuju ka gegodona. "Ieu ngaranna pecut, bisi maneh lumpat kendor ku ieu pecut bisa gancang deui." Tembal nu saurang teh. Sanggeus sagalana beres, tuluy elesna dicekel ku nu saurang, ceter eta sato teh dipecut. Beungeung lumpat tarik pisan. Barang geus jauh, eta sato teh eureun nanyakeun, "Jauh keneh tempat manusia teh?" Tembal nu saurang, "Geus deukeut tuh beh ditu." Belenyang deui eta sato teh lumpat. Barang geus kacida capena, eta sato teh eureun deui nanyakeun, "Di mana ayana eta manusia teh? Kaula geus kacida capena." Jalma nu tiluan teh tarurun tina padati, ceuk nu saurang, "Saenyana kaula tiluan teh nu disebut manusia, ayeuna maneh rek kumaha? Rupa manusia ayeuna maneh geus nyaho, akal jeung kapinteranana geus kabukti. Nepi ka maneh bisa mawa kaula nu sakitu jauhna ditarik ku maneh kana ieu padati, meunang nyieun manusia." Tembal eta sato, "Bener, manusia teh pinter jeung rea akalna. Ayeuna kaula talu ka manusia, jeung kaula hayang minta ngaran ka Andika sabab kaula teh can boga ngaran." Tembal jalma nu kapinterna, "Ayeuna maneh ku kaula dingeurnan kuda, sabab waktu maneh rek narik padati tadi ku kaula katenjo, suku kuku maneh ngukur kana taneuh, jeung dada maneh narik kana ieu padati. Nya nepi ka ayeuna, sato nu kitu pandena teh disebut kuda." Sakitu dongeng ti sim kuring, hapunten bari aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.